kalam Allah eta lain Allah. Kalam Allah eta lain Allah. Ayat salah salios firqah atau golongan kalam Allah lain Allah, berarti eta teh kalam Allah teh anyar bila mana anyar di manaan makhluk. Jadi ayat golongan seperti itu. Kalam Allah teh eta teh lain Allah. Lamun kalam Allah teh eta anyar-anyaran datangna cek eta mah golongan teh. Berarti eta teh mah makhluk. Bila mana eta kalam itu disebutkeun makhluk eta jalma teh kafir. Berarti eta teh kalam Allah teh makhluk cek manehna nama. Lamun eta kalam Allah disebutkeun makhluk eta teh kafir. Aya kitu, Ibu. Itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nyarioskeun anu luar ti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak kitu Ibu. Aya deui eta kalam Allah teh eta teh sifat. Setiap sifat pasti datang nanya. Ejen setiap urang ditulis eta teh sebutkeun isim. Tah makna Allah isim. Itu perbedaan jeung akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jadi seperti itu. Kita luar dina akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan ari Al-Qur'an mah sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah.